Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui sareng Bapa diajar bahasa Sunda. Dina danget ieu Bapa bade ngalajengkeun materi anu sateacana masih ngeunaan istilah kadaharan jeung inuman. Mangga hidup sadaya tiasa regepkeun naonan materi anu bade dipedar ku Bapa. Hidup sadaya dina materi minggu kamari Bapa parantos ngajelaskeun ngeunaan kadaharan, ngeunaan rupa-rupa kadaharan. Tah, dina pertemuan ayeuna Bapa bade ngadadarkeun ngeunaan dengan sangu. Hidup sadaya dengan sangu teh nyaeta kadaharan anu sok didahar bareng jeung sangu. Dengan sangu bisa dipasing-pasing dumasar kana bahana nyaeta kahiji anu bahana tina tutuwuhan. Nyaeta angin asem, angin poloy, angin kacang, tahu, tempe, kecap, semur jengkol, ulu kutek leunca, tauco, pencok, karedok, ase atawa angin cabe jeung acar. Kadua anu bahana tina daging nyaeta abon, bakakak, bistik, deeng, empal, kere, gepuk, soto, gule, sate, sop buntut, sop iga, semur daging jeung kikil. Katilu anu bahana tina lauk nyaeta asin, pindang, pais lauk, goreng lauk, pecel lele, sardensis, cobek lele, beuleum lauk. Kaopat anu bahana tina endog nyaeta endog asin, kulup endog, dadar endog, endog mata sapi, semur endog. Tah eta hidup sadaya anu mangrupa rupa-rupa dengan sangu. Salajengna nyaeta kadaharan anu mangrupa kue. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumarja. Hidup sadaya kue jeung opieun oge bisa dipasing-pasing dumasar kana bahan pokona. Di antarana bae hiji bahan tina tarigu nyaeta donat, kue semprit, bolu, dadar gulung, roti, sus, jeung brownies. Dua bahan tina tipung nyaeta ali agrem, bibika, cuhcur, nagasari, papais, jojongkong, cara, surabi, angleng, jeung gegeplak. Tilu bahan tina ketan nyaeta kue bugis, dodol, jalabria, wajit, opak, palontong, rangginang, ulen, peuyeum ketan, gemblong, jeung kue pandan.
Opat bahan tina sampe nyaeta kue combro, misro, katimus, putri noong, gegetug, kulub sampe, peyem sampe, jeung colenak. 5 bahan tina hui nyaeta kue obi, biji salak, jeung kulub hui. 6 bahan tina aci nyaeta kerupuk, cilok, cireng, jeung ciu. Tah eta hidup sadaya bahan-bahan kangge ngadamel kue. Ayeuna kadaharan atnapi inuman rupa-rupa inuman. Hidup sadaya istilah inuman anu aya dina basa Sunda di antarana bae hiji bajigur nyaeta inuman anu ditaheur di Cipatian jeung di Gula Kawungan disengitan ku daun pandan. 2 bandrek nyaeta inuman anu dijieun tina gula kawung, pedes hideung jeung cabe areuy, digodog atawa ditinyuh ku cai ngagolak. 3 cendol nyaeta dijieun tina aci kawung, digerentel-gerentel, didaharna make cipati jeung peueut. 4 inuman cingcau nyaeta kadaharan siga ager hejo nu dijieun tina daun camcau, didaharna make sirop. 5 lahang nyaeta cai amis tina leungeun kawung. Kalapa jeung sabangsa palem liana sok dijieun tina gula. 6 goyobod nyaeta dijieun tina tipung atawa aci jeung ager, didaharna jeung alpukat sirop jeung diesan. 7 sakoteng nyaeta inuman dijieunna tina aci sampe, sinapasagi, sarta dipulas siga siki dalima, ditinyuh ku cigula jeung cipati panas, ditambahan ku roti meunang reuretan sagede-gede dadu. 8 sirop nyaeta cai gula kentel dicampur sari buah-buahan anu beunang dililakeun, di inuman ditambah ku cai es. Tah hidup sadaya eta anu mangrupa rupa-rupa inuman. Matak hidup sadaya kedah terang kadaharan sareng inuman tina urang Sunda. Hidup sadaya sakitu bae kapihatur anu tiasa disanggakeun ku Bapa materi ngeunaan kadaharan sareng inuman. Urang leuwihna nyuhun dihapunten. Lawan di akhiran wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.